mentak sarwajeng jihad fisabilillah pedagang jujur ya eta teh sarwajeng perang imbang gula setan naik di dia kurangin dikit lumayan 10 kilogram kali 1 ons jadi seberapa lamun 1 kilo dikurangan saos dari lamun 10 kilo seberapa tuh siapa nyawan pan pegawaian anggaran pegawaian ku aing emang siapa tuh jalujur terutang hitung karung beres jihad fisabilillah. Oh kira orang beli lawon tuh di pasar lama, masya Allah. Eta lamun orang beli 10 meter cepet jasa, set, datang digunting, jadi orang mah tuh PDB bener, meteran deh di imah. Sial, kurang 1/2 meter. Masya Allah kajian lah itu mah Cina iya di orang apaan muslim haji mukmin haji soleh haji zainal muttaqi kayak ngurangan maksudnya kieu pedagang nu jujur nu bakal tiheula ka sorgana ku hese-hesena sarua jeung hesena neangan nu jujur di pamarentah tah eta nu dimaksudna mah buku lama hese jasa di pamarentah teh Kangjeng Nabi teangan pamarentah nu jujur lamun aya bawa ka dieu eta ku hese-hese masya Allah lurah nu jujur, camat nu jujur, bupati nu jujur makin naik jabatan ka ditu makin hese kajujuranana naik jadi gubernur moal mararondo bupati nu mondok sabaraha jam gubernur nu masantren sabaraha wah ambalaya komo DPR mengkula jadi KPK nangges teu kudu diadili geus mendingan wabeh penjarakan panjang can diadili teu kudu diadili ganti buat di kabeh mana ieu nu ngagantina nu teu sakola nu teu nyahoan ka duit coba nyaho iya wakir carita hese nu jujur ayah hiji dua memberi nutekan nyahoan ku masyarakat sugan di Garut memberen ayah hiji DPR nu jujur sugan di Bandung sugan aya di Tangerang malah geus ulah dicaritakeun jauh kabeh DPR na ge atuh menang sabulan aja meuli mobil di mana jujur waing ngomong jadi bupati ini tangkepan kabeh waing jeung bupati-bupati nah berarti aing serangan ieu mah keur nyaritakeun Kangjeng Nabi pedagang jujur hese kos hesena neangan pejabat anu jujur sakitu mobil maksudna mah di mana cenah kieu keterangan ngaji sia mayakeun soekeun sungut sia aing kararese moal Kangjeng Nabi nyaritakeun sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia di akhirat engke bakal dipayungan mangkana ngeueuh pabrik payung pan di akhirat geus sareueuh pabrik bangsa si naon karangaranna si ginseng bangsa si naon karang ginseng bangsa sen-sen geus kitu termasuk Ahok geus eueuh pan tapi ke di payungan ku payungan aras Allah nomor kahiji al imamul adil RT nu jujur ulah luhur teuing ke presiden RT behelanan je cenah RT di lembur kurang mah ja jujur eta nu bakal di payungan SS ulah sok marah sidan lurah di lembur kurang mah ja jujur ja satunya nu bakal di payungan ulah hese-hese namun bener-bener nyana jadi lurah na jujur cenah camat di kula mah jujur jasa atuh eta nyana coba tangan stempelnya sabaraha tanyakeun
lurah mau stempel bae di desa aya di kantongnya na aya. Emang tuh menang asal geus aya 2 bae moal beres kos boga HP asal geus 2 bae nu hiji aya rahasia ieu mah bebas ieu mah teu meunang ka WC ge dibawa bae bagi si kanyawan ku pamajikan eta asal geus kitu bae geus teu jujur dari lama nyaritakeun nu jujur teh pamarentah belah dieu pedagang kabelah dieuna deui pembisnis kabelah dieuna deui nu bergelut di bidang permuamalahan hese nu jujur kabelah dieuna deui mak dokter hese nu jujur yo cok dokter teh ulah ngomongkeun aing bae kiai ge hese nu jujur sarua kiai ge hese ka jujur duit sholawat ditilep taonam tuh paling diririwaan ya cerita kabeh berarti hubud dunia cinta dunia sepang bahaya-bahayana lamun 2 golongan sangat cinta dunia al umara wal ulama etalah anu mayungan dunia sinpani 2 golongan ulama jeung umaro sedangkeun umaro jeung ulama na hubud dunia atuh acak-acakan utar atur posisi utar atur jang urusan-urusan jabatan dan lain-lain sebagainya geus teu urusan umat ialah nasib urang hirup di akhir zaman seperti kieu hese neangan nu jujur jeung nu adil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyan dawali urib wa baqiya maksiya janin zamanan zaman bilalamin kalawan oranan nalara mata gari-gari mati ya janin fala dhamana maka ora katempuan iku wajib wa imma talan lamun mati ya janin hina kharaja waqtun limatu ya janin malamu wa tawalang ngabalaran ma janin wa matalan mati ya janin fadiyatun nafsin maka ikudiat awak-awakan walau al-qatlan namun ibakan ya imrah janina ini widungan loro faguratani maka iku roh-roro royadan atau intangan pagurotun maka iku guru sewiji wa kazalah mun wa kazalah niku gaya iki jani lahmun utawi daging kolal qawabil jasaba pirang-pirang dukun bihi suratun khafiyatun mujab ing lapan bihi suratun khafiyatun ikut tetep ing dalam lahmun utai rupa kang samar kila din ucapaken apa ogolna tawa ngucap ya qawabil ing lapan lau bakia lamun maksialah mun letusuwiro maka yakti den rupa kebialahmu
Sadajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji Haji Zainal Muttaqin bin Uwi Harja, kedua Dalia binti Dani Sumah binti Said Yusudi, kemudian Atsman binti Kepang, kemudian Kitu Haji yang bin Rasyid Haji Jempol almarhum Muhammad Zuhaimi bin Haji Anwar Selasa wafat cadas. Ibu Wadah binti Aun wafat hari Rabu malam Jakarta. Terakhir toko emas Abrani Haji Husaini sekeluarga. Barokati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Abah yang mulia, saya dari Padang jauh. Mau nanya apa yang dimaksud dengan nafsu? Apa ya? Nafsu umaroh. Oh, itu nanya salah. Pertanyaan yang salah akan menimbulkan jawaban yang salah. Maka ngaji bae heula kegeun teu nyaho kana nafsu, di mana lapar hayang dahar eta nafsu ngaran, di mana dahaga hayang minum, di mana nu dihandap utek-utekan nafsu ngaji heula kege jawa eta di mana-mana redang hayang aya kipas nafsu ngaran, di mana-mana orang teboga duit embung sholat itu nafsu kene kata biasa dulu. Julamun hayang loba duit kaditu ke Gunung Kawi nafsu kene ngaran. Ngaji ke Cilongok aya SMS Cijahe nafsu kene ambalaya nafsu kebaiknya bari ngaji baik. Urang masih kene nyaritakeun tentang janin. Janin teh bahasa Arab. Meunang mustaqna tina jin. Jin teu kadeulean, janin ge teu kadeulean aya di jero beuteug. Bisa cenah kadeuleu di USG. Atuh jin gak bisa ke orang didele maka surat jin USG kan ya tadi USG ilahi ngaran baba ari yang dele jin mah ente kapuri ba'da asar atau kacitra. Oh itu jin ambalaya termasuk ente nu neuleuna min jumlati jin. Ya Allah. Widungan janin bayi nu aya di jero beuteun ciptaan Gusti Allah. Ketika eta cai mani ngagecrot asyik sirihang nah itu baik kumaha sih kumaha tuh aing ngomong nah asu
masuk ke rahim indung si pamajikan, maka arba'ina yauman nutfah 40 poe cai mani bae. Kemudian tambah 40 poe jadilah olkoh daging atau getih kimpal. 40 poe deui jadilah mudghah, yakni daging kimpal. Geus 3 kali 40 poe jumlahna sabarada 120 mun dibulankeun sabaraha bulan. Sumayur salu ilaihil malak, diutuslah malaikat Jibril titah mariksa. Aya Jibril aya geus jadi naon daging sok pariksa geus aya cek malaikat Jibril jadikeun lalaki apa awewe, nanya heula lalaki bae cek Gusti jadikeun lah lalaki kasep goreng. Eta lah didinya eta. Ya diakurkeun jeung indung bapana bae lantaran indung bapana hideung anak leteng. Sebab lamun indung bapa hideung anak putih besi teu diaku asana tatangga nyasap ka jeung kumaha ge. Nu jelas dek kumaha ge ieu adalah urusan Gusti Allah. Mantak ayalah sodakoh 4 bulanan di satu daerah mah di urang magalib 7 bulan di bidah ku Muhammadiyah ku Persis kajen urang terus be ngadoa ieu menta ieu tepat tali jeung 7 terus-terusan ngadoangan kabeneran 7 bulan boga duit ngariung sakitu bae. Ulah bingung-bingung ngajawab Muhammadiyah mah dia terus bae ngadoangan kabeneran boga duitna pas 7 bulan jadi ngariung. Ai kitu mah dibere berkatna Muhammadiyah gedaekeun ieu. Ye, jadi coba teh jauh bidah ka dieu. Dia amis ya bidah-bidah ge. Tawasa kadaru ruba ieu terus gabelah dieuna riungan deui. Iyalah orok. Anu urusanana sadaya-daya urusan nu kagunganana yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala geus dititipan malaikat ketika geus ngawujud orok di jero beuteung. Urang kungsi di jero beuteung indung urang baheula eueuh jandelaan 8 bulan urang teu digawe di cinglu urang hirup tapi urang di jero beuteung teh biasa bae malah waktu deuk dikaluarkeun mung urang mun teu dibebenjokeun ku malaikat gara kaluar embung ye di luar melega wah bohong hai gara kaluar ge aya beca ge. Ai keluar teh jaja heuh wareg beca aya mio aya mobil atuh naon Avanza aya dan lain-lain sebagainya. Ieu urusan kaluarna sing hade teu meunang disingsieunan. Lamun aya jelema nyingsieunan awewe termasuk
termasuk jinayah penganiayaan kusabab diancam disingsieunan bil qaul ucapan katahdid wa takhwif al mufdi ila suqutil janin anu ngamantakeun kana borozon orok ieu anu nyingsieunan ngancam melalui ucapan sehingga depresi ku depresina awewe kaget keluarlah orok kena sanksi. Masya Allah, Masya Allah. Kitu kene kusalakina disingsieunan kusalakina cek salakina aing teu tanggung jawab ja kaluarna keur ieu mangasupkeun leutik kok kaluar jadi gede sebodoh aing mah teu tanggung jawab diancam ku salakina bebeakan moal diaku anak eta mah pokona mah ku aing geus dihitung lantaran ieu mah anak lain ti aing diancam terus datang ka kaget borojol keluar anak napae salakina patut diadili dikenakeun sanksi kitu kene dokter nunggus galib ku ari dokter jeung bidan teh nyingsieunan ka jelema anu keureun geura modar sia dokter cukup jang ngojai di neraka jahanam nyingsieunan urang wah bu ini bayinya nyungsang waduh tambangnya ada di atas wah kapan bikin tambangnya ini lamun memang nyaan mah masalah sesuai jeung pengetahuan ilmu kedokteran tapi jaka karak belah dieu jelema teh kuari anu nyungsang lah tali ari-arina naik lah terlalu tua lah kemudian kitu naon ngaranna cairanana lah kurang dan lain sebagainya wah disingsieunan ujung-ujungna mengarah kana sesar jaka karak belah dieu bae belah kamari ieu mah teu pati jadi kuari mah kazoliman teh di berbagai lini geus puguh kamari mah urang menuju ka bangsa perpolitikan eueuh sahuntu-huntu acan nu jujur lah cenah kiai sombong amat dengekeun ku celisia tuh sok aju sararombong cakang jeung nabi at-tajirus saduq ahabbu ilayya pedagang anu sangat jujur jeung adil eta leuwih dipake karesep ku kaula etalah jelema nu bakal ti heula asup ka sorga dibandingkeun jeung kiai-kiai jeung ustad-ustad woi pedagang anu jujur lah nu ti heula ka sorgana lain amin teangan geus ya amin segala teangan coba sapasar kemis pedagang nu jujur mangi hiji bawa ka dieu ku aing dijadikeun jimat andian ku aing make 7 kembang sugan aya di Cikupa oh Cikupa deui leuwih mungsut cenah di itu mah di Cisokal Cisoka deui campur dukun di mana teh moal pati-pati ngomong kos kitu Kangjeng Nabi lamun babari hese cek urang Jogja mah lain hese 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 teh ya jangan coba ayo ngitung betul beres ngitung jengkol lengan main deh hiji maiji 2 ma 2 3 ma 3 lu 7 8 9 udah datang lu bae 11 12 13 14 2 lu hitungkeun
penting sarua eje mah eje doa mah lu anak-anak lu hitung coba meuli jengkol 100 datang ke aya bae 100 balik deh orang dari itu ke tukang jengkol bayar kurang 10 baru tadi cepet deh katanya begitu pegawaian anak Masya Allah yadkhuluhu syaitan fi tariqil mizan wal mikyal wal masahah wa ghairi dzalik setan asup melalui perjalanan meteran timbangan takaran mentak sarwajeng jihad fisabilillah pedagang jujur ya eta teh sarwajeng perang imbang gula setan naik di dia kurangin dikit lumayan 10 kilogram kali 1 oz jadi seberapa lamun 1 kilo dikurangan saos dari lamun 10 kilo seberapa tuh siapa nyawan pan pegawaian anggaran gak nyawan ku aing emang siapa tuh jalujur terutang hitung karung beres jihad fisabilillah gerak urang meuli lawon tuh di pasar lama Masya Allah eta lamun urang meuli 10 meter cepet jasa set datang digunting geus urang mah tuh pede bae bener meteran deui di imah sial kurang setengah meter Masya Allah kajian lah itu mah Cina iya di orang apaan muslim haji mukmin haji soleh haji zainal muttaqi kayak ngurangan maksudnya kieu pedagang nu jujur nu bakal tiheula ka sorgana ku hese-hesena sarua jeung hesena neangan nu jujur di pamarentah tah eta nu dimaksudna mah buku lama hese jasa di pamarentah teh Kangjeng Nabi teangan pamarentah nu jujur lamun aya bawa ka dieu eta ku hese-hese Masya Allah lurah nu jujur camat nu jujur bupati nu jujur makin naik jabatan ka ditu makin hese kajujuranana naik jadi gubernur moal mararondo bupati nu mondok sabaraha jam gubernur nu masantren sabaraha wah ambalaya komo DPR kula jadi KPK nanggeus teu kudu diadili geus mendingan moal beh penjarakeun pancen can diadili teu kudu diadili ganti buat di kabeh mana ieu nu ngagantina nu teu sakola nu teu nyahoan ka duit coba nyaho ieu mah keur carita hese nu jujur aya hiji dua mah meureun nu teu kanyahoan ku masyarakat sugan di Garut meureun aya hiji DPR nu jujur sugan di Bandung sugan aya di Tangerang malah geus ulah dicaritakeun jauh kabeh DPR na ge atuh menang sabulan aja meuli mobil di mana jujur waing jaing mun jadi bupati ini tangkepan kabeh waing jeung bupati-bupati nah berarti aing serangan ieu mah keur nyaritakeun Kangjeng Nabi pedagang jujur hese kos hesena neangan pejabat anu jujur sakitu mobil maksudna mah di mana cenah kieu keterangan ngaji sia nanyakeun soekeun sungut sia teh rese moal Kangjeng Nabi nyaritakeun
sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia di akhirat engke bakal di payungan. Mangkana ngeueuh pabrik payung pan di akhirat. Geus sareueuh pabrik bangsa si naon garang-ngaranna si ginseng, bangsa si naon garang ginseng, bangsa sen-sen geus kitu. Termasuk Ahok geus eueuh pan. Tapi ke di payungan ku payung naon aras Allah. Nomor kahiji al imamul adil, RT nu jujur. Ulah luhur teuing ke presiden RT behelanan. Je cenah RT di lembur kurang mah ja jujur. Eta nu bakal di payungan SS ulah sok marah. Ulah sok marah. Cenah lurah di lembur kurang mah ja jujur ja satunya nu bakal di payungan. Ulah hese-hese. Namun bener-bener nyana jadi lurah na jujur. Cenah camat di kula mah jujur jasa atuh eta nyana. Coba tangan stempelnya sabaraha? Tanyakeun. Lurah mah mau stempel bae di desa aya di kantongnya na aya. Emang teu meunang tuh meunang. Asal geus aya 2 bae moal beres. Kos boga HP. Asal geus 2 bae nu hiji aya rahasia. Ieu mah bebas, ieu mah teu meunang. KWC ge dibawa bae bagi si kanyawan ku pamajikan. Eta asal geus kitu bae geus. Teu jujur teh. Nah, dari lama nyaritakeun nu jujur teh pamarentah. Belah dieu pedagang, kabelah dieuna deui pembisnis, kabelah dieuna deui nu bergelut di bidang permuamalahan. Hese nu jujur, kabelah dieuna deui mak dokter hese nu jujur. Cok dokter teh ulah ngomong kena aing bae kiai ge hese nu jujur sarua. Kiai ge hese ka jujur. Duit solawat ditilep. Tak onam beneran tuh paling diririwaan nyana. Ya cerita kabeh berarti hubud dunia, cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia. Sepang bahaya-bahayana lamun 2 golongan sangat cinta dunia, al umara wal ulama, etalah anu mayungan dunia sinpani. 2 golongan ulama jeung umaro, sedengkeun umaro jeung ulama na hubud dunia. Atuh acak-acakan. Utar atur posisi, utar atur jang urusan-urusan jabatan dan lain-lain sebagainya. Geus teu urusan umat. Ialah nasib urang hirup di akhir zaman seperti kieu hese neangan nu jujur jeung nu adil. Tapi tetap urang ngadoa mudah-mudahan kiai-kiai dibere jala lujur, pamarentah dibere jala lujur, dokter-dokter dibere jala lujur, pedagang-pedagang kabeh mudah-mudahan dibere jujur sehingga di akhirat dibere kasalamatan. Jakuari mah tu dokter neangan duit nafsuna doang. Nun teu perlu disesar dipaksa sanajan teu boga duit. Urusana kan jeung nyawa. Akhirna ya terpaksa doraka hanya sebatas mencari uang nu teu bisa dirahasiakeun di mata Allah. Di mata pasien mah bisa dirahasiakeun USG na cara secara medisna. Dipengkol-pengkolkeun bisa dihareupeun pasien. Allah mah teu bisa dirahasiakeun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hate urang utek-utekan ngaler ngidul ngetan ngolon Allah nyaho. Kos polisi eze neangan polisi nu jujur iwati hiji polisi tidur kehujanan keanginan teu udang-udangnya. Nomor kedua bitar bil tali
dianiaya kaya dibaha dipepel ditenggel efek tina penganiayaan tenggelan jeung pukuhan borok keluar bayi bayina kena sanksi sahabat batur salakina atau musuhna atau dokter diterki atau diantar diberi dahar diberi nginum hingga orok marudah di jero beuteung kokolearan nyana lapareun kulantaran dahareun minuman berontak orok datang kang borojol keluar kena sanksi sing hade hirup urang moal kebel komo dedengian urang ayeuna loba anu maot ngadadak kade urang bergelut di bidang naon pemerintah ya batur makajeun lah nu korupsi kolusi nu teu jalalujur urang tetep usahakeun jujur Allah maha uning urang bergerak di bidang perekonomian muamalah usaha nimbangna ngitungna ngameteranana dan lain-lain sebagainya jujur sejujur-jujurna urang bergerak di bidang bisnis itu kene atau urang sebagai karyawan ikuti aturan-aturanana moal kebel urang hirup engke bakal ditanya ku Gusti Allah di akhirat terakhir pertanyaan sambil ditimbang sambil dihisab anu mun bener urang dilumpatkeun kana kasenangan surga lamun si urang teu bener digejeburkeun kana neraka ieu nu kudu diperhitungkeun ku urang di dunia masa kedepan di dunia mah orang kuari sorangan di kamar bisa minta tolong orang di penjara bisa minta tolong tetapi orang ketika di kuburan geus eueuh jang minta tolong deuk saha nu guguli bedanjung urang hanya amal perbuatan urang bagus kapanggih bagusna goreng kapanggih goreng eta nuku urang kudu dipikir-pikir sebab urang mah hirup teh ngumbarasakeun ulah urutan kafir dunia jang mukmin mah sebagai sijnun penjara lobaturan tapi jang kafir sebagai jannah bebas jangan mabok dek zina dek kumaha bae urang mah loba aturan janu loba aturan mah di penjara mentak ad-dunya sijnul mukmin nah itu hadalah bagaimana bergelut di permedisan di ilmu kedokteran patali jeung kehamilan khusus kualima aya dokter jurusan kehamilan nah ye hati-hati ulah datang ka nyingsieunan cobalah turutan madukun baheula anu mantak menangkeun kanu nok ulah sok hajumuringis bangun kasieun nok jakaom awewe maka behe tiba heula ngalahir jasa salamet nok engke ge atuh aya nu mawa anok tambah urusan Gusti ayo ka dieu ye nyalande ka madukun ye mah bari babacaan ye ayo diurutan kumat ulah boga pikiran anok ya lain nok nu ngaluarkeun mah nu maha kawasa ngeunaheun kan kana hate tiiseun tanu deuk kalahir teh minum heula nok minum tah bila perlu mah tah aya rujak asem nok tah minum tah gerage di jatah loba tah rujak asem tah ayo geura sugan bae orok nangke kana sahaseum nya keluar berontak ngeunaheun badukun bae lah masyaallah
tapi bidan ayeuna sawareh tapi aya bidan ge nu ngangeunahkeun nenangkeun asal ku bidan eta be pasien tenang loba aya mantak ujung-ujungna nu jadi dokter hamil ieu deuleu ge akibat jeung efekna loba anu dikutuk ku Gusti Allah. Kula lamun nyaritakeun di Tangerang wae ge loba ieu. Ngalaporan ka kula anu terkutuk, nu gering, nu bingung, nu stres. Eta teh naon pangbalikan ti jelema-jelema anu tatarina disingsieuna. Kembali deui ka nyana. Masyaallah karim. Kuarima lamun aya awewe dianiaya baik melalui ucapan atau pegawaian atau diantep diberi konsumsi dahar minum beri morojo anak-anak sebab teraniaya indungna borosok keluar tepae ait tadi makan bayitan pae kuari mahayan wa baqiya zamanan bila alamin tetaplah orok dina sababaraha jam tanpa ngarasakeun lara na ieu mah teu kebal summa mata 1 jam 2 jam 3 jam kemudian pae pada domana aya awewe hamil 9 bulan geus waktu keluar kula disingsieunan lantaran dokter kuari Makarar itu hayang sesar ngejar target pembangunan rumah sakit nu ngabangun nyana nu hayang untung nyana nu kudu mayaran urang sebagai pasien eta lah otak bulus lain deuk nyalametkeun pasien kos kitu mendek meret supaya keluar jeung getih-getihna geus getihan tai mencret keluar eta kan penganiayaan teu karasa coba ge segera parah urang tonton kira di akhirat kan tonton di akhirat kuari bencana ngeunah-ngeunah baik dengan maksud niat nu teu beres hanya awan ke mangkumaha. Nah, waduh ibu ini kalau seminggu lagi enggak ngelahirin ketuaan bu nanti ini bisa-bisa kumisan bu nanti serem keluarnya wah agak beres nih aduh seksi ibu bapaknya gitu kumisan anak aing jadi kumisan kumaha tuh udah sesar aja tak eta nu dimaksudnya sudah gitu berapa keluar bener kumisan eta tajing sieunan dah aduh bu kalau seminggu lagi udah bahaya dah ini mah bahaya jabah lama ngalahirkeun teh aya nu 7 bulan aya nu 8 bulan aya nu 8 bulan 10 bulan 11 bulan digedog kumadu kuning ieu mah asana 12 bulan geun tenang bae neng jadi kalem tenang si indung teh tenang ulah khawatir neng iya asana 12 bulan keun ieu nu kos kieu mah geus karagap ku teh jadi nu 7, nu 8, nu 9, nu 10, nu 11 iya mah 9 bulan wah kalau seminggu lagi enggak ngelahirin udah enggak ada tanggung jawab dah pokoknya calingan ini mah apa nanti geus beres eta kos gitu aduh lain dingeunahkeun tapi ke tahun sekitar 2000-an mah masih ngeunaheun keneh ngeunaheun teh ke ke rumah sakit mah amin periksa waduh ini ada kendala nih pilih antara 2 1 sesar yang kedua ini disedot pembiayaannya kalau sesar sekian kalau sedot sekian inti untuk menyelamatkan lantaran ini mah bener-bener jelas tuh keberadaannya begini dijelaskan tahun 2000 mah pilih misalnya sedot aja ya sedot aja salam tuh nomor kahiji nomor kedua lantaran di suamina di keluar negeri patali jeung tugas pemajikanana iya hamilna 8 kakarak mer 9 memang encan waktuna tapi sehat
salakina engke di luar negeri, mungkin di Mesir, di Yordan, di Arab, bakal nalila 3 tahun hayang gegerahan neuleuh anak patali ujung tugasnya anak datanglah ke bidan konsultasi, oh bisa dipercepat, nah dikasih perangsang dengan cara medis anu hebat, kurang kumaha hebat di urang mah bisa hanya beberapa menit keluarlah berosot ini hasilnya masih kena rada jalan rada tahun sakit oke kayaknya atuh pan kula pernah bergelut di bidang eta aduh boga dulur kula tatali jeung salakina tugas ke luar negeri konsul lah ka kula kiai itu bisa hente mesti tugas di Mesir ya di ditu bakal 3 tahun pemajikan hamil kakarak 8 bulan asup 9 bulan tapi sehat andai kata dikaluarkeun hayang neuleuh anak supaya ngeunaheun kan berangkat ka ditu meunang tuh meunang cek kula coba tangan dokter nu jujur nah hitung dokter anu dokter rada jujur sih atau mah rada malah bejakeun ngaranna rada guys ayo coba konsul bisa masya Allah udah masukkeun ngajero keluar teu kebal keluar ya Allah ya Rabbi naon salahna atuh make kararitu jam murah biayana oh iya mah waduh kalau nggak disesar rumah sakit nggak kebayar bangunannya nih engkau yang harus bayar mau dijelaskan kan seperti itu nganti jelaskan mantak direktur rumah sakit anu sangat bertanggung jawab terhadap dosa-dosa para dokter-dokter sebabnya anak menghitung berarti pembiayaan tahun ini sekian, pembiayaan sekian harus mendapatkan pasien sekian dan inilah pasien harus ada penekanan untuk mengejar target tahun ini tahun berikutnya untuk sekian untuk direktur anu bisa seperti eta naik deh bisa perlu terus jadi direktur lamun kurang bisa mengejar target sekali doang jadi direktur turun tuh gitu mantap kula juga eueunan ge lah boga rumah sakit bisa dibikeun buat rumah sakit betah aing kos gitulah kos karar itu lamun deuk dijelaskeun ieu bakal warna pae hirup kemudian sababaraha jamnya na hirup terus pae halal domana wa in mata hina kharaja lamun memang ieu orok dianiaya indungna sarwiti hamil 9 bulan dianiaya 9, 7, 8, 9 terserah kemudian akibat dianiaya baik melalui ancaman disingsieunan depresi keluar anak atau dirogahala ditinju digebuk dianiaya keluarlah orok atau diantep di penjara di kamar sehingga keluarlah orok orok nahina kharaja waktuna keluar ieu mah jelas-jelas padiatu nafsin berarti sarua jeung ngebunuh odama alamu atau begitu diperiksa ternyata memang orok teh luka sebab anu ditiju beteung jadi beteung sindung efekna kabayi dama alamu atunyana hirup mah hirup atau apa ngan aya kanyeri akibat penganiayaan fadiatun nafsi sareng membunuh ya Allah kuari kumaha lamun sarwiti anu hamil dianiaya barang borosot anakna 2 nah ieu penganiayaan terhadap sarwiti nu aya bayian bayina kaluarna 2 ieu kapan kudu ganti yakni guru teh awak-awakan nah eta teh 2 kuari mah kumaha walau alqat lamun ngalahirkeun jadi ini 2 guru tani 2 sarua ayadan atawa leungeuna doang guratun hiji wa kadzalamun kitu kene nu kaluar teh daging kimpol nah ieu daging
ning kakarake segede jempol tak biasana eta teh di bawah 6 bulan akibat dianiaya si indungna keluarlah eta si daging di jero rahmi ieu kan kudu dikonsultasikeun ku ari maka ahli kandungan bidan dokter lama kuduna ka madukun qabil ngaranna jituan madukun sebenarnya jeung USG teh jituan madukun hebat madukun mah ragap bikang ieu mah neng cenah teh bikang emang anak embe awewe ai di Sunda mah beda lamun bikang anak embe berarti anak kebo bikang ngaranna lalakina ngaranna jalu tuh lamun ka jelema mah oh ieu mah awewe gitu kan. Di urang mah anak bikang, anak jelema bikang, anak kotok bikang kabeh. Geus tahapan-tahapan. Ka pamajikan kiai ge ai bikangna kiai ka mana? Bikang bae masalah. Oh masalah eta ge deres bikang. Coba karawak kidang ewe kiai ka mana? Orang mau dikak bulu ngadengin lagi. Itu biasa banget itu memang bahasa iya masalah geus eta teh tina cewek merencana dipicen jadi ewe geus kitu bae urang raok kidang mah tuh salah laki bure ewe heula lamun kadenge kurang Bandung mah nanaonan teh teu nanaonan anu bahasa aslina teh kos kitu masalah itu tuh nu make tiung beureum itu bikangna kiai geus jalan geus kos teu boga salah teh gitu biasa bae kadenge kurang Tasik mah budak percis anak embe eta bukan dia garwa kiai istri kiai deres eta teh di Tangerang mah kesel kos kitu teh kesel mending bahasa urang bae abah sia ka mana asal seubeuh hate urang seubeuh oh abah keur hes geus antepkeun hes biasa bae lah ari di Bandung mah lain dupi ramah nuju ka mana begitu kan oh nuju kulem oh kulem urang mah diajak ngomong gitu ai kesel bong aing mah ngomong gitu kesel teu seubeuh aing mah itu giliran bahasa orang lain udah kamarana sih ya di pasar kemis oh ke pasar kemis nggak satu ke pasar kemis lah nginahin tungguan yang sakedeung nginahin asal sebe bahasa wetan mah badai ka mana badai ka pasar kemis oh badai aya naon gitu kan itu anu nyiring sekedap pantosannya ayo kesel sia-sia bayar ke saya aing lah di mobil ngobrol lah bingung aing kos gitu mah enggak sia mah bari sia bae ka ditu laleles biasa no gaguan deh bere no kos gitu teu ngeudah coba orang Bandung ngobrol jeung orang Bandung semua iya begitu gol begitu sarujud dasar deui budak mal kebal ge sujud dia eta parahyangan baheula parahyangan gua ari pasar bae angsongkeun konsultasikeun ka madukun teh leuwih jitu jana mah ragap oh awewe neng ieu mah oh ieu mah pamegat geus nyahoeun nyana konte gede ieu mah 7 bulan neng ieu cecak bidan mah cenah geus 87 kajian hukum mah ge bohong tong bidan cenah teu ngitungan bidan mah ieu cenah dia itu mah 7 neng sing yakin ka emak nyahoan madukun mah sedaya ka dieu itu tah ieu teh teh ngalahir ning tah ke mamalikeun di gedog tah geus sih geus lempeng ge sih mun cara bom geus tinggal ngejegur bae pisan madukun lo masyaallah rapi pada tak qabil mah urang nganyahokeun anak saha bae ge pan teu nyaho coba madukun nu jitu baheula
Iya orok saja coba ya. Ya di dia delean ieu na teh 1 2 3 4 ya. Dele urat ieu na set. Dele urat sukuna. Coba nyanu. Ieu kajen kuku make kadinya. Geus teu kudu make getih-getih di tak koabil teh jago kos kitu. Baheula mah kos kitu geus teu kudu hese-hese mentek urang keur leutik teh jeung makolot bari diuk we. Coba nilai jeung cinggirna. Pengki. Tutut cenah teh. Tutut bagus itu bahasa tutut. Di dalam kadina. Aduh, ieu mah bener ya. Sia lamun boga duit senang dia. Isada makolot ya Allah ya Rabb. Tapi itu beneran, kula tuh kumakolot saya. Siapa cenah bakal bala lampahan anak bener. Aya deui hiji mah teu kurang cenah bakal ngalam bener dan lain sebagainya. Tak eta qabil min jumlati ilmu baheula diturunkeun ka anak incu kuari mah lantaran nyarkel HP teu kaburu. Baheula mah aya bae anu deuk ngalamar mana lalakina eta ulah geus diulah sok kitu bageurna sok kitu kasepna ulah geus kolot baheula nyawan jasa ulah jeung anak urang silih dikurang kunaon celina leutik kalau dalam kos itu emang celina leutik temang mun celina leutik jelema mah ieu na bakal leutik sasalama ge mahal boro-boro mere sasalaman ge hese jadi eta bang kudu kitu mah ngaranna merepet dur pet aku eta kolot almarhum tu abah doyong masyaallah nyawan jasa asal sagilek ge ulah itu celi leutik sasalaman lagi deuk bere kumaha gitu mana inu gede mah celi gede gitu mere mah henteu ngan sasalaman lagi geus tegep tapi lamun leutik celi coba ge sasalaman komo kata rajang ku urang wetan mahal sasalaman orang Tangerang mah aduh pegat aing ieu eta kadeuleu ceuli irung sifatan-sifat nyawan ieu minju ieu keur carita qabil tetebakan urusan sifatan qabil ngaranna ibongan aya di dieu qalal qabilu nah angsongkeun ye daging ka qabil set kunyana ditingali ulah salah bae ngangsongkeunan bisa dipasangan pakong bisa sial jawa tapi eta aya nu bloon jelema urang Ciamis masang pakong teu menang-menang ya beneran ieu mah ieu mah carita dongeng beneran ieu mah nggus dihitung teu menang bebeakan diajak Lazarah ka imah guru kula nyana milu barang milu di luhur imah guru teh emerek pasangan jaguai sial tuh orang Jawi blon udah dicatat bae langsung balik pasangan menang waduh kebenaran jasa ceknya bener kiai imah na bae di luhur haju menang bae qala al-qawabilu fi suratul ghafiyah nah dina daging ieu teh aya rupa anu samar nu can kadeuleuan mun dideuleu ku mata ieu mah teu kadeuleu tetapi lamun dideuleu ku mata batinnya na sesuai jeung pengalamannya na ilmunya na nyana nyaho ieu mah pilalakieun sanajan diomong ku kumaha ge urang mah moal paham tapi nyana mah paham qabil ngaranna ieu teh ka dia ieu lalaki kajun ku kumaha ge ieu mah lalaki cakna ieu hiji atau ieu pijelemaeun kan aya daging teh daging leuwih aya daging teh ieu teh daging teh sakadar daging teh kitu model tumor atau daging teh dan lain sebagainya atau ieu memang bener-bener daging anu ditangkap tadina cai mani berubah jadi daging qabil nyahoeun lain sadaging-dagingna
Sanggeus itu gila gitu laguna bakia latus suwiro andai kata anjeunna nyarita bawa cak manehanana ieu teh augulna ngomongnya na lamun ieu orok sabulan deui bae teu kaluar daging niscaya bakal mangrupa nyahoeun tanya nama nya nama nyahoeun da iyalah andai kata aya seorang wanita dianiaya kemudian keluar daging tersebut angsongkeun ka qabil ahli taroh tentang peramilan nyana nyaritakeun bahwa ieu bener-bener bayi nu sabenerna mah jeung ieu teh lamun diantep seminggu deui atau sabulan deui bakal ngarupa andai kata keluar daging ditebak seperti gitu tetap ketempuhan tanungan nyayana naon si guru wa hiya abdun wallahu a'lam.